Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dirina channel Api Handi Official. Dina dekat ayeuna bade macakeun salah sawios carpon karangan Budi Rahayu Tamsyah nu judulna Ujang Pucung. Nah, sabada hidup ngabandungan ieu carpon kayak sabaraha tarosan nu ku hidup kada diwaler. Mangga Wilujeng ngabandungan. Ujang Pucung karangan Budi Rahayu Tamsyah. Pabeberang balik ti sakola aya surat buligir gular goler dina meja. Henteu make kop surat ditujulkeuna jelas ka kuring. Dicokot dibuka jepitan hekterna. Horeng surat ondangan. Eusina ngondang kuring kana acara silaturahmi sakalian menta pidoana yen manehna arek tandang makalangan dina pemilu 2008 pikeun jadi anggota DPR RI. Disebutkeun partaina, urutanana jeung daerah pemilihanna deui. Di handapna aya tanda tangan manehna jeung ngaran jelas. Insinyur Haji Ujang Mulyana. Anu mata kuring kapi asem di handapkeun ngaran lengkep aya tulisan leungeun kumang si hideung dina jero kurung uninga murid ibu Ujang Pucung teh gitu. Jadi aya tulisan ngahaja ditulis tangan ngahaja gitu kan ya. Ujang Pucung teh gitu cenah pokna teh. Kagugu jeung kagagas deui teu karasa aya nu beueus dina kongkolak mata masih keneh inget ka kuring geuning. Masih keneh nganggap guru ka kuring teh geuning. Padahal kuring jadi guru manehna teh basa keur di SD sakitu puluh tahun ka tukang. Padahal ayeuna manehna geus jadi jalma jugala kaasup salah sahiji pangusaha sukses di Bandung. Di lembur kuring malah bisa jadi di Kabupaten Kuring moal aya nu bireuk deui ka Bapak Haji Ujang Mulyana mah. Itu nya. Boa sa Jawa Barat ketang ngaranna jeung potretna mindeng ka tembong dina koran. Beungeutna anu ceuk kuring mah meh teu aya robahna ti zaman keur budak. Pedah ditambahan kumis ipis mindeng ka tembong dina televisi. Dina rupa-rupa acara jeung kagiatan. Nya Ujang Pucung. Heuheuy deudeuh. Sok aya-aya wae hidup mah pucung. Di lemur kuring loba nu ngaran Ujang teh. Pikeun ngabedakeunana sok dituturkeun ku ngaran kolotna. Ujang Agus, Ujang anakna Pak Agus. Ujang Karim, Ujang anakna Mang Karim. Ujang Jaya, Ujang anakna Ki Jaya. Ujang Amil, Ujang anakna Pak Amil jeung rea-rea deui. Tapi ari manehna manengang tinu sejen. Ujang Pucung. Pihartieunana Ujang anu resep nembangkeun pupuh pucung. Kuring apal kana pihartieunana lantaran rumah sawe kuring mah boga dosa ngalandi manehna kitu teh. Malah sakapeung mah cukup menyebut pucung bae teu make Ujang deui. Murid ibu Ujang Pucung teh cenah. Pucung nuhun teu poho ka ibu. Nya murid ibu kuring manehna teh. Mimiti kaajar ti kelas 3 SD manehna kaasup murid calakan. Hiji mangsa dina pangajaran bahasa Sunda kuring ngajarkeun pupuh. Ari nu diajarkeun teh pupuh pucung. Rumpakanna rumpakan nu geus populer. Ari sababna salian ti hese neangan rumpakan sejen teh kuringna sorangan ngan apal kana eta rumpaka. Anu unina siga kieu. Utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan tah siga kitu meureun nya. Silih titipkeun nya diri budi akal lantaran ti papada jalma. Barudak dititah ngapalkeun eta pupuh sarta minggu hareupna kudu bisa nembangkeun sorangan-sorangan. Dina emprona manehna pangheulana ngacung kahareup ngong tembang. Sanajan sorangan teu halimpu tapi wirahna mah bener. Harita ku kuring dipuji da enya kudu meunang pamuji ti usaha jeung kawanina. Sabab kuring nyaho sanajan uteukna encer manehna teu boga anleh kana seni sora. Lain teu boga bakat seni da
Ari kana ngagambar jeung yen karajinan mah kawilang alus. Manehna kaajar deui ku kuring teh di kelas 5. Tah, harita kuring ngalandi manehna si Pucung teh. Lain ngewa, lain keheul, ih teu pisan-pisan ngan kagugu we. Atuh da unggal dititah nyanyi ka hareup anger nembangkeun pupuh Pucung. Utamana jalma kudu rea batur. Teu galider ku digeuh-geuhkeun, malah sakapeung sok sakalian diheureuikeun. Ma enya geura nembangkeun pupuh Pucung bari joget kawas nyanyi dangdut. Babaturanna ge ager-ageran. Manehna mah kalem we teu riuk-riuk. Hidup mah anger taya robahna ngalagu teh. Di kelas 3 keneh hayo we pupuh Pucung ceuk kuring. Atuh da resep tembalna ganti atuh rumpakan ulah utamana jalme bae. Teraoseun ibu cenah. Si Pucung we sugan hidup mah babaturanna sareuseurean. Kuring ge teu nyangka omongan kuring bet jadi pangalandian nu napal nepi ka kaluar sakola. Jeung deui manehna oge kawas anu resep dilandi ujang Pucung teh. Hal eta katangen waktu manehna jadi juara pasanggiri maca sajak antar SD dina porseni kecamatan. Ku kuring diumumkeun di kelas. Ari pokna teh ujang Pucung teh atuh. Siapa dulu dong gurunya? Cek barudak nu sejen. Kuring kapi asem. Ayeuna si Pucung, ujang Pucung, Insinyur Haji Ujang Mulyana jadi caleg DPR RI. Nah, henteu cukup kitu ku jadi pengusaha sukses. Kerek ditanyakeun ka manehna, sakalian menta dihampura. Pedah kuring geus ngalandi si Pucung. Nya, di henteu teh oge ari rasa rumasa salah mah aya. Atuh da sugan teh moal kitu jadina. Pucung hidup kudu beak-beak ngahampura ka ibu. Dina waktu geus ditangtukeun kuring datang ka imah Mang Atang. Haji Atang. Bapana Insinyur Haji Ujang Mulyana. Agreng jeung lega ayeuna mah imahna ge. Sup ka pakarangan imahna horeng geus loba jelema. Ti jero imah kaluar lalaki umur 35 tahunan. Rurusuhan nyamperkeun kuring. Teu samar najan awakna jadi lingsing jeung ka tembong bersih oge. Si Pucung. Ibu, bapak, aduh mangga kalebet. Kawitna mah ku abdi bade dipiwarang dipapageun ka supir. Cenah solongkrong munjungan, cium tangan. Ieu teh Pucung ibu, pokna nya tadi ge teu samar ngan bingung kudu kumaha nyebut ka manehna ayeuna. Geuning teu kudu robah anger ngabasakeun Pucung, ujang Pucung. Kuring didiukeun ngarendeng jeung Bi Haji Isah. Indungna ari salaki ngarendeng jeung Mang Haji Atang. Di tengah-tengah antarana manehna diuk ngarendeng jeung pamajikanana. Teu kungsi lila darbae acara dimimitian. Da cenah nu boga hadas keukeuh acara kakara bisa dimimitian lamun kuring geus datang. Pucung dianggap naon atuh ibuku hidup teh. Acara dijejeran ku Pak Agus anu sok biasa nge-MC-an di lempur kuring. Teu loba unak-anikna sanggeus dibuka langsung kana biantara ti Sohibul Bet. Capetang pertentang nyaritakeun lalakon hirupna dirembei ku heureuy seger suasana karasa hegar. Tapi kuring mah mindeng ngalimba salila ngadengekeun caritaana teh. Carita ngeunaan manehna anu sabagian gede kuring geus apal ngan teu saeutik deui anu kakara apal harita kana jero-jerona. Manehna ngamimitian biantara ku nembangkeun pupuh Pucung. Utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titipkeun nya diri budi akal lantaran tipa pada jalma. Cenah eta teh lagu nu munggaran ku manehna diapalkeun. Nya meh unggal usik bisa jadi dimimitina mah lantaran aya kewajiban kudu apal. Lagu anu manehna teu sieun ngahaleuang lantaran dipuji ku guru waktu munggaran ngahaleuangkeunana hareupeun batur. Saterusna jadi lagu karesep manehna, tungtungna jadi lagu wajib manehna. Lain bae mun dititah nyanyi di kelas,
Tapi boh hariringan, boh heheotan, asa kurang afdol lamun lain lagu pucung. Utamana jalma kudu rel batur. Nepikeun ka manehna meunang panglan di ujang pucung, henteu ambek, henteu era deui, duka kunaon, reueus bae nu aya disebut ujang pucung teh. Tina karasep keur budak bet jadi kebiasaan ngahariring, kebiasaan hahariringan atawa heheotan lagu pucung teh manjang nepi ka ayeuna. Komo ayeuna mah sanggeus manehna ngarasa yen pangna manehna bisa sukses teh lantaran lagu pucung. Lain wirahmana, lain rumpakana, lain dangdingdungna wungkul, tapi gumulung sumarap sumarambah jadi jenglengan palasipah nu miraga sukma bari manehna sorangan teu sadar kana prosesna. Pucung, ibu mangan saukur guru SD, teu nyangka geuning pangajaran ibu teh gede pangaruhna keur hidup mah. Manehna bisa ngarengsikeun kuliah sasatna mah ditulungan ku babaturan sakampusna, da ngandalkeun penghasilan kolotna di lembur mah pimanaeun atuh. Kahirupan kolotna nu jadi buruh tani geus lain koreh-koreh cok deui tapi cok koreh-koreh. Ku babaturanana manehna dipihapikeun ka emangna anu boga percetakan. Akhirna manehna bisa kuliah bari digawe di percetakan. Tekung sisa tahun antara manehna jeung dununganana silih titipkeun nya diri. Manehna nitipkeun sorangan, nitipkeun dirina sorangan nya. Ari dununganana nitipkeun diri anakna nu awewe heuh nikah teh meureun nya. Nya ari ka anjeunna abdi nitipkeun pibudakeun teh cenah ditungtungan ku sareuri hadirin gitu. Rengse kuliah manehna neruskeun usaha mitohana. Tina percetakan dironjatkeun jadi penerbitan, khusus nerbitkeun buku-buku pangajaran. Ngaran pausahaan oge diganti jadi CV utama. Nyokot tina padalisan kahiji pupuh pucung, utamana jalma kudu rea batur. Tahun 80-an memang keur meujeuhna booming bisnis ku pangajaran, bisnis buku pangajaran. Tak harita penerbit CV utama mimiti ngajaulna teh. Jadi salah sahiji penerbit gede di Bandung, buku-bukuna sumebar ka sakuliah Indonesia. Usahana ngarekahan kana widang sejen, ngarekahannya ngana widang sejen. Nyaeta rumah makan anu munggaran diadekeun di jajalaneun di Bandung kalemburna. Di ngaranna rumah makan Situ cenah. Situ teh singkatan tina silih tulungan. Nah, pada lisan kedua tina rumpaka pupuh pucung favoritna. Kiwari rumah makan Situ geus muka cabang di sawatara tempat. Tina rumah makan ngagilek seeutik kana hotel. Hotel anu mimiti dibeli ku manehna teh ayana di salah seje tempat wisata. Ngaranna diganti, nu tadi ngagunakeun bahasa asing jadi hotel titip diri. Cenah dicokot tina padalisan katilu rumpaka pupuh pucung ka memetna. Ari anu ngawitan ngawanohkeun pupuh pucung ka abdi, jalmina oge ayeuna aya di dieu. Tah, Ibu Purma. Sasatna mah nya anjeunna anu masihan dadasar palasipah hirup ka abdi teh. Hatur nuhun Ibu, pokna teh. Aya ku nyelek dina tikoro, aya nu beueus dina kongkolak mata, horeng geuning, kuring teu kudu menta dihampura pedah geus ngalandi si pucung ka manehna. Da geuning keur manehna mah malah jadi kakuatan anu luar biasa. Jadi dadasar palasipah hirup cenah. Pucung hidup geus numbulkeun rarasaan ibu ka awang-awang, ka uwung-uwung pucung. Karasa aya nu can rengse cenah dina ngamalkeun palasipah pupuh pucungna teh. Nyaeta dina ngajanggelekeun pada lisan kaopat budi akal lantaran tipa pada jalma. Bulan Juli tahun tukang manehna ditawaran jadi caleg ku salah sahiji partai gede, haratis sarta timimiti nomor urut nepi ka daerah pemilihanana bisa milih sorangan. Boa-boa ieu cenah jalan pikeun ngawujudkeun budi akal lantaran tipa pada jalma teh. Sanggeus dipikiran dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun, disawalahkeun jeung kulawargana, dipadungdengkeun jeung babaturana. Eta tawaran teh ditarima. Nyokot daerah pemilihan anu ngawongkul lemburna sorangan, bari sesuganan manggihan jalan pikeun mulang tarima kalemah sarakan.
Naon deui atuh, da ceuk kuring mah geus loba anu dipikawe ku manehna keur lembur teh. Kaasup ngaronjatkeun ajan lemburna, manehna ka saha bae oge di mana bae oge sok ngakukeun dirina pituin urang lembur ieu. Tara ngaku urang Bandung, eta nu jadi pamujian sararea teh teu poho ka Purwadaksina. Numawi ayeuna abdi nedda pangrojong sareng pidoa ti sadayana. Upami janten anggota dewan teh bari seueur mangpaatna kanggo urang sadayana, mugi-mugi abdi sing kapilih. Upami langkung seueur madorotna, langkung sae ulah kapilih. Pokna najan teu dipenta, najan teu dikurihit, kuring baris ngadukung caleg anu ngamalkeun pupuh pucung. Utamana jalma kudu rea batur, tong boro ukur jadi caleg, malah jadi cagup atau capres oge pasti didukung. Siap jadi jurkamna deui, teu kudu dibayar, teu kudu dibibita ku carita. Lain pedah ka murid sorangan, lain pedah ka batur salembur, lain pedah loba duit, lain pedah eta, lain pedah aya rewosna deui. Ibu sareng bapak teu palai angkat jarah ka Makkah. Ieu mah teu aya hubunganna sareng pemilu, lain sakali deui, lain pedah eta aya nu leuwih teleb deui. Pucung, muga-muga hidup salawasna aya dina ridho jeung panang tayungan Gusti Allah. Sakitu hatur nuhun.